Baraya Kita. Baraya wilujeng tepang dina acara Carpon Sunda garapan Abah Iskandar. Mitra kaum dangu, alhamdulillah patepang dangu deui dina acara Dongeng Pondok Kang Iskandar. Urang haturkeun dongeng pondok kay nyutat tina Mangle. Judulna Lilis jeung Lilis kengeng Bapak Oom Somara De Uci. Sabenerna teuing atuh naon ngaranna atawa kumaha pantesna nyebut ka diri sorangan. Arjuna gitu kuring teh. Nya meureun Arjuna satria penengah Panawa adungan si eta anu boga lalakon bisa mi dua cinta. Malah lain bae mi dua tapi mi tilu mi opat mi lima boa nepi ka mi ratus mi rebu ku loba-lobana. Malah apan cek Yudhistira aya Mas Sardi mah Arjuna mencari cinta ku keneh-keneh bae kakurangan tempat pangiuhan hate. Tapi apan Arjuna mah wayang masing kumaha bae oge ari kuring mah panjelema manusa. Sok sanajan cenah ari wayang teh silib siloka keur manusa. Da mung atuh ari kudu disebut atawa disarwakeun jeung wayang mah. Kasanopa atuh kuring teh meureunan sanajan teu bangir teu bule ketang jadi kasanopa oge kuring mah teu purun. Dina nyana teu bangir teu bule apan sidik kuring mah teu loba ngulinkeun kaum Hawa jiga manehna. Ongkoh dina akhir hirupna menang Raja Singa. Barada ieu teuing. Sanajan ngaranna pada ngabadikeun dina segala pernak-pernik barang keperluan lalaki kaya ning gesper, dasi, baju, kaos, parfum, tepi kacalana jero. Nyeeng kitu jalan hirupna mah ampun paralun. Nya naon atuh pantesna da kasalan kuring mah sabenerna mah teu pira ukur bogoh jeung tacan betus deui. Kitu puguh da saloba teuing tinimbanganana. Saperkara ari bogoh membogohi mah teu aya undang-undangna. Buah nu ngajamin atawa ngalarang teu ieu jadi pikiran teuing. Tapi masalahna apan kuring teh geus boga pamajikan lilis pisan deui ngaranna. Ongkoh kuring teh geus boga budak hiji keur meujeuhna apingen sarta pikalucueun. Sakapeung mah kuring teh sok era ku lilis pamajikan anu teu kurang geulisna. Ongkoh apan kapilih ku kuring jadi pamajikan teu gampang menangkeun lilis teh. Kungsi ngadon backstreet heula lamun ceuk barudak ayeuna mah. Ongkoh geus bisa mere budak. Anak kuring sasat bisa disebutkan bukti kali-kali ayeuna kuring betrek mi dua hate boa geus lalaki tiga beleg ka era meureunan kitu pantesna kuring teh leuwih pantesna pengkhianat. Da kuring teh geuningan kalah hianat bae lain kalilis anu jadi pamajikan tapi oge geus ngahianat janji kuring baheula hareupeun penghulu bari disaksian ku jelema rea.
Tapi kuring teh bogoh pisan ka Lilis anu hiji deui. Ongkoh raket rea tepung dasa kantor sapagawean, bangku mejana meh unggal poe kaliwatan. Asa seger mun paamprok mata, tuluy sok merean imut, lain merean pantes nama males. Da kuring anu ti heula imut. Imut gumasep meureun. Jiga Mbekismi pamer janggot. Tuluyna kuring sok ngaheot nembangkeun duraring durirang. Nyaan kuring mah geunah pisan lamun panggih jeung isuk teh. Sabab bakal panggih jeung Lilis di kantor. Malahan lamun peuting sok teu karasa hayang geura isuk, hayang geura-geura muru kantor, segut. Pemujian babaturan sakantor. Jiga nya kuring teh tuladaneun kitu deui Padudung Abdul Qadir atasan kuring anu geus lila ngaduda teu sirikna mere 2 jempol ningali kuring rajin teh. Muji kuring hareupeun nu lain. Picontoeun tipikal pagawe kantor anu diteangan. Loyalitas jeung sakur kriteria SDM unggul variabelna ditempelkeun ka kuring. Padudung mineng mere bonus ka kuring. Terang-terangan atau susulumputan minangka tambahna. Dina hate kuring mah surak jeung nyengir. Surak nabongan paniatan kuring anu sabenerna teu katohyan, pirasono nempol Lilis anu mejana kaliwatan ku kuring kahalangan ku layar komputer. Ana geus meunang imutna teu sikna kuring nyebut yes, bari ngepeukeun peureub semu ditarik. Tebina ti Gabriel Batistuta ngasupkeun gol dina main bal. Hate kuring mangkak karembangan, diipukan ku cungar cengir pamer huntu anu unggal poe digosok ku pasta gigi. Bari nurutan gaya anu mainkeun iklana anu bisa nalukeun anjing herder. Nyaan odol oge tepi ka mangaruhan minimalna apan geus ngalancarkeun geter rasa bogoh kuring ka Lilis. Tina saukur siliberian imut tuluy tunyu tanya perkara enteng pagawean. Kadituna jadi wani ngajak dahar bareng di kantin. Mimitina ngabrul jeung batur anu lian anu sarua boga paniatan dahar. Tuluyna jadi mineng dahar duaan. Beuki gede lolongkrang patempo beungeut. Apal dengan sangu karesepna lauk tongkol jeung tempe bacem. Kuring oge jadi milu resep kana tempe bacem anu miteu mah karasa aneh dina letah. Tuman ngadahar anu digoreng. Jadi apal di mana nganyrekna deui. Horeng saarah lamun balik. Lamun mangkat mah jadi rada jauh da kudu muter deui. Harianeun ongkos sok aya polisi. Bade sareng ceuk kuring dina hiji kesempatan balik bari ngagerungkeun skuter. Kalimah pangajak anu geus disiapkeun jeung diapalkeun ti imah mula meunang latihan. Maehna ngarengkog kageteun. Teu lila imut. Nyesahkeun nya Kang. Pokna. Henteu. Ceuk kuring bari ngasongkeun helm anu hiji deui. Paranti Lilis pamajikan eta teh. Song bae ka Lilis anu sakantor bari pok kaleresan sajurusan sareng Akang. Buhaya darat meureunnan kuring teh. Nu ceuk lagu ciptaan Raden Haji Oma Irama mah nu tembangkeun ku Rita Sugiarto teh leuwih bahaya tibatan buhaya anu sabenerna. Ana gep leungeunna muntang kana cangkeng, jantung kuring dak dumadak ngadulag. Dag dulug-dudag lain wayah lain lebaran waktuna belug ditabeuh. Mun kongang mah kuring teh rek ngibing bakating ku bungah. Gusti tina kanan ngabonceng Lilis anu ieu. Lah, bat kudu inget ka Gusti sagala. Geus puguh ning kuring teh keur hianat. Make jeung syukuran ka Gusti. Dosa eta teh dosa. Neraka deuleu. Alah, nah kudu pikiran teuing. Geus sidik awena purunen, matak naon dimangpaatkeun. Dina hate kuring pagaliwota antara sora bebeneran jeung sora anu ngajak kana kamaksiatan. Sora bebeneran teh karasana bet silung jeung jauh pisan. Teu beda ti harewos anu lapat-lapat. Beda jeung sora setan anu dibarengan ku emprak. Nya, geura bae skenario kuring mah rek mineng nincak rem atawa kupling rek sinah ngajol saeutik. Ngarah nu ditukang rada neuneut ka hareup. Da bari jeung nyana kitu teh genah jeung haneut asa aya nu ngaganjal nyeungsreung matak ngahudangkeun
urat sarap anu paranteng. Si akang mah, Cek Lilis bari jeletot nyiwit kana pingping. Naon ari Lilis? Cek kuring bari bibir mah mesem jiga kuda. Jalana awon tuh tinggal lombang wungkul. Padahal mah kuring oge bisa milihan jalan mah kawan tuh jalan anu disorang teh lain sapoe dua poe. Sasat liliwatan, malahan asa ngahaja milih anu rarumpil sabab aya araheun. mohon ya Kang, seueur anu korupsi di negara urang mah. Cik Lilis ngomentaran jalan anu memang kondisina goreng. Negara aneh di urang mah nyalis. Aneh kumaha kitu Kang? Mohon, korupsina ageng, koruptorna teu aya. Cek kuring bari ngahaha seuri, Lilis oge seuri. Mohon, tos teu bermoralnya Kang. Ari kuring jelema bermoral kitu, cek hate. Tapi nu kedal harita mah nya. Kejadian-kejadian di imah anu matak aneh mah, Lilis pemajikan teu boga curiga nanaon ka kuring teh. Anggar sok mang nyemerikeun sapatu, mang nyeseuhkeun, mang istrikakeun baju. Karuhan ari nyadiakeun cikopi jeung dahar mah sakumaha biasa. Malahan mah Lilis pemajikan teh mineng mere imut anu asa sok kaleulewihan. Dimitian ku dina hiji peuting basa kuring digukuprak di titah hudang. Aya naon Lis? Cek kuring bari rucang riceng, kawan tu asa genah, tibra sarete. Akang ngalinur. Cek Lilis bari imut laleb, tapi katara aya warna reueus anu teu bisa disumputkeun. Ngalinur? Akang ngalinur? Ngalinur kumaha? Mohon saur akang teh, Lilis, oh Lilis, manis sabaraha kali. Kebeg teh, alas ya hei. Untung ngaranna sarua, da anu disambat tepi ka meureun ka bawah ngalinur dina sare teh lain Lilis pamajikan. Waduh, lamun nyahoon sada teuing ambekna, bisa-bisa Tegal Kulu Setra teh pindah ka dieu atawa Afganistan dihijikeun jeung perang Palestina anu diamuk Israel. Kuring teu pamajikan anu diteuteup ka tembong Cimataan. Gabrug teh ngarangkul, pageuh pisan. Bagja Lilis teh Kang. Eta mageningan lain Tegal Kulu Setra anu pindah teh nyaan oge. Asa mukaan kitab Kama Sutra puting eta mah gemet dicicil kaca per kaca, taya anu kaliwat capek-capek oge kuringna. Hanya karena teh hate kuring betetep wae masket ka Lilis anu itu. Inya bibir tebegat-begat ngecap, Lilis, oh Lilis. Bari leungeun lumpur rampa tapi hate mah asa henteu di dinya. Unggal isuk kuring jadi resep dangdan, ngaluis hareupeun ka carias pemajikan, bari teu eureun ngaheot. Kadang-kadang ngaheotkeun lagu-lagu anyar anu keur usum tina grup anyar. Padi, Sela on Seven, Dewa atawa Jamrud, heueuh meureunan. Lilis kuring anu sakantor teh minangka Sepia, kakasih gelap teh mun ceuk Sela on Seven mah. Pemajikan oge jadi merhatikeun. Kurang itu kurang ieu, milu mah pantes. Ngawedahkan deui nu ipis, bari tuluy mang nyemprotkeun parfum saawak-awak. Asa kumahanya mun seug manehna nyahoon yen kuring dangdan lair keur manehna. Beki ganteng akang teh, sapertos Al Pacino. Cek Lilis bari rutret ngilikan. Lain sakali pemajikan nyebut kuring ciga Al Pacino teh. Disaprak lalajo bareng baheula film Serpico, nyaritakeun polisi anu disersi alatan mental atasana korup. Lain mirip-mirip teuing jeung Al Pacino teh. Pedah bae kuring sok ka tembong ngalangu, jiga anu ngalamun bari mata jiga anu tunduh. Heug, ayeuna Al Pacino oge jadi Don Juan. Anjir, aing hayang kawin deui. Geus buleud puguh ge rek terus terang ka Lilis di kantor apan ari cinta mah pokna kudu ti lalaki. Ongkoh Lilisna oge nyahoeun yen kuring geus boga pemajikan. Teu puruneun dikawin, atuh jadi Sepia kekasih gelap, batur salingkuh sakumaha ceuk tren zaman ayeuna SII. Selingkuh itu indah. Pasti moal nolak Lilis teh.
Da katinggal geus sakitu lindekna ka kuring. Wani paadu tetep perdalila. Boh keur ngantor, boh keur dahar di kantin. Bari motong tempe bacem ku senok tuluy ditiir ku garpu alus nambah keur kitu kuring ngucapkeun cinta teh. Romantis pisan jigana teh. Geus buleud poe ieu kuring rekpok kalimah-kalimahna geus dipilihan. Menang latihan tadi peuting. Kasawang dina waktu keur dahar perduaan di kantin, kuring jeda bari neuteuk lilis rek ngendalkeun eusi hate sakumaha hasil kutrat-kotret tadi peuting di imah dina kertas polio polos. Teu loba kuring nulisna teh estuning meunang meuretan tina kalbu anu guligah. Kuring nulis teh kieu. Duh Lilis, mugia henteu rengat penggalih akang sejang ngedalkeun eusining hate. Siang wengi salira kapirarai, umat imutna, rundat-rindatna, gerak-gerikna, duh kaemut bae. Mugia manah salira teu kaabotan. Ku hoyong salira keur sajanten pangiuhan hate akang salalawasna. Apal pisan, rek eta anu engke diucapkeun oge. Asup ka kantor teh asa teu napak bali ngaliwat ka meja Lilis. Serenud kana hate aya anu nyerenud barang nu diliwat marean imut. Duh, bajuna meuni pantes kitu, beureum ati. Duh, antosan geulis engke di kantin akang bade terus terang. Kuring asa jadi budak ABG anu kakara diamuk cinta. Meus-meus ret deui kanu geulis. Tuluy kana jam kantor. Bet asalila nungguan waktu istirahat. Kalimah anu meunang ngotret geus sabaraha kali dibalikan. Kudu dibawa, tinggalin di imah. Kajen teuing da geus apal. Saripati hate anu kitu teh asli. Kuring mah yakin yen Lilis nu ayeuna cinta sajati. Buktina dina nuliskeun perasaan teh mani lancar alamiah. Kunaon euy juk teh jiga anu bisu? Ceuk si Nanang batur sakantor bari nyengir. Teu kunaon. Ceuk kuring bari milu nyengir. Tidak tadi ketemu nanti ngan usad esod weh. Kahade oi bisi ambeien. Ain puguh oge lapar ye. Hayang gede istirahat ke kantin. Poho teh sarapan. Hari tadi di imah dahar nasi goreng lain sarapan gitu. Geus ngabohong deui bae. Kuring mah ngadaguan istirahat tuluy ka kantin soteh. Apan boga maksud lain ku dahar-dahar teuing. Nah ari rek ka kantin mah prung-prung we atuh. Da moal aya nu nyarek ieu. Hus, ari si bos kumaha? Apaan urang teh segalana kudu tepat waktu. Aya waktuna euy. Da silaing mah karyawan teladan, tapi ayeuna mah kahitung istimewa. Bos teh moal asup poe ieu mah tepi ka 3 poe ka hareup. Malah cigana butuh sabulan geus 3 poe anu ieu. Alah, kunaon kitu padudung teh euy? Lah ilaing mah nanti dibejaan ku Lilis. Da sidik minang katingali bareng. Apaan padudung teh rek kawin. Alhamdulillah. Karyawan teladan beteu nyaho bosna rek kawin. Ceuk kuring muji maneh minangka karyawan teladan. Nyebut alhamdulillah na oge meuni leleb teu beda ti sora santri. Kuring maling reret ka Lilis. Alah, keur mesem-mesem ka kuring pasina oge. Antosannya geulis engke di kantin. Kasaha euy rek kawinna bos teh? Puguh eta poe ieu rek dilamar nama ngan engke pas sore dititah teu asup oge kajeun. Da kalah ka mangkat kantor cigana betahun kene masih ngrek jadi istri bos oge. Kuring rada teu ngarti. Kasaha kitu? Tuh cenah bari nunjuk ku cara ngebulkeun hasup rokok ka mejana Lilis. Nah da eta mah hasup rokok teh mani asa ngahebos jeung sini-sinina ngagebur tarik. Tapi bari mawa leuleus lain memeungesan rek dilamar. Kunaon euy gering?
mani pias gitu, cek batur kuring bari cengkat. Nyanya, kapan can sarapan? Nam jeung anak, da moal aya nu nyarek ieu, nya Bu Lilis. Pokna bari ngareret ka meja Lilis. Bu Lilis, sasarimah apan nyebut teh ngaran bae. Heueuh, apan sakedeung deui bakal jadi pamajikan bos. Nah kuring bet asa jadi jelema pangkuperna sadunya. Sareng bae atuh, da abdi oge lapar, henteu sarapan. Cek Lilis milu nangtung. Sakentenan ditraktir ku abdi dinten ieu mah. Balik di kantor teh awak mani asa lalungse leuseuh. Sabarakali skuter teh reka tabrak, jaba mina ngagaleong. Da pikiran teh asa kumaha. Ngabayangkeun jadi Arjuna teh geuning bet ngajoprak. Eleh memeh prung makalangan. Dipanto teu sirikna pamajikan mani metot. Ngagabrug nangkep mani pageuh pisan. Jetrek ngoncikeun kamar bari tuluy ngagalentoran. Bari istighbar kukuring didanghengakeun mere antara sarta nganaha-naha bet siga sawan ka salaki. Manehna kalah ngasongkeun kertas polio bari nyurucudkeun cimata tuluy ngaguk-guk dina dada kuring. Bagja Lilis teh Kang, bagja pisan. Gusti, nah geuning bet kieu dongeng hirup teh. Surat kuring kabaca ku Lilis anu di imah. Doraka kuring teh doraka. Kurang naon anu di imah. Nanaon geus sagala mangga. Kaca sabaraha Kama Sutra poe ieu. Tamat. Kabujang tamat mitra kaum dangu. Sakitu anu kapihatur carita pondok Lilis jeung Lilis anu dicutat tina mangle nomor 1873 kengeng Bapak Oom Somara De Uci. Insyaallah dina lain waktos ulang tiasa ditepangkeun deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Kita, berita positif dan inspiratif, serta info wisata, bisnis, kesehatan, dan pendidikan. Barayakita.com